Cek batur mah ieu teh kapal api. Tapi saapal urang mah ieu teh kopi hideung. Nah, batur nyebutna kapal api. Dino kapalna ge useuneun atau ieu api. Aing jadi lieur. Aing nu lieur atau batur nu lieur ieu teh? Aing meureun nu lieur teu bisa maca. Kasahanya Jangan guru hayang bisa maca. Neng. Naon adai? Neng, kira-kira saha nu baikeun ngajarkeun urang maca ya? Nah mana teh bisa maca? Heeh, henteu. Liwatir aing mah. Kemantak lah yang diajar gitu. Kayak tuh si Asber sugan daikeun. Saha si Asber teh? Heeh, eta salaki si Teteh. Nya tuh Neng, omat kang bejakeun nya. Nya tuh kayak kuneng urang bejakeun sugan daikeun. Nya tuh Neng ke ku abi dipangnepikeun salam ka si Tatang. Nya tuh omatnya sampaikan salam abi ke Atatang. Nya. Lagu ini saya persembahkan buat Eis. Eis, I love you. Neng kunaon mana kesurupan? Kesurupan naon dari mama. Jadi kita lagu si Bawang keur viral si Mawang. Lagu naon ari mana mun teh kaharti? Nya apa nih mah lagu si itu si Mawang. Judulna teh kasih sayang kepada orang tua. Bayi mah wakuna teu kaharti emang. Da sidik jadi kumaha nya. Jadi kieu mah urang teh nyaah kakolot. Itu bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oh, palingan atau pas apa? Kemana wae atau mata pengajar gosip. Naon ini asal lama? Neng, biar ada yang ngelaku si Nawang ya. Bisa nggak kesurupan gak si Teteh? Eta teh lagu teh keur viral teh. Merek apa? Teh matur apa? Lagu dangdut. Oh, palingan atuh. Udah, ada yang wae sih aja mah. Besok atuh tuluy ke curug masak heula. Biasa kan tuh. Kita omat masak jengkolnya. Mesti mana biar nih? Tadi panggil jeung si Aday. Hayang pangajarkeun maca cenah. Si ada teh saha? Tanu hayangan ka si Beus. Yang si Beus. Heeh. Pangajarkeun maca cenah bisa teh? Yang si Beus si ada? Nya. Lumayan bejakeun we gitu. Bisa gitu nya. Anjing kebijakannya ke si Aday. Isu bener dagoan ieu mah. Si Aday. Hayangan kasih Eus. Nah, kok aing orang galakan ke ngajarkeunana si Aday. Makanya hayang kasih Eus. Nyaho si Eus mah urang atuh. Awas si Aday. Perhatikan ka dieu. A B C D F. Sok maneheuh. Nah, yang ngalah nyampe di mana? Poho deui. Heuh, poho deui. Pertama ge mengandikeun atuh. Nya, Mang. Sok atuh di kebo. A B C D E F. Kela, Mang. Nah, eta mah borna kudus. Kalau di mana? Di mana? Dorongna ibu sekolah. Bae nu mikir sarua. Sok bayar maca bae yang enggak bisa. Hayang atuh. Sok. Sok biar naon ya? Jet. Jet di mana? Di mana? Nu kieu mah huruf A. Nya ada bahala mah eta teh huruf jet, Mang. Tah nu kieu huruf J. Nya ada bahala diajarna eta teh huruf J. Terus
guru teh. Ganti mana? Di mana? Bisa diganti di bawah oke? Sugante terus diganti, Mak. Acan bisa diganti. Oh. Sok ya berbagian lah. Ada yang pengen beli dari mana? Urutan. Nya. A. Oh. Lain aus yang teh urutan ya. Nya arek mah. Kalau ngalawan sih teh, yang bisa mu. Hayang atuh. Oh sok atuh perhatikan. Pan ieu merhatikeun. Sok atuh ngene tempo. A. B. C. D. E. F. A, B, C, D, E, F. Halus. Jadi mana tak bisa? Cinta sekali ya. M, E. Ampun Gusti. Bener-bener ngajar di budak TK ya mah. Perhatikan ya guru neraka teh tuh. Apa diperhatikeun? Nah, salah kene eta nembak ya. Kulat dosana. Oh, teh sia teh. Geus kolot atuh. Nah, Mang mau digalak. Urang teh diajar ka dia teh di sesorong atuh wae. Ayo mah galak teh nyaa sia teh ket. Memang bisa. Kalem ngajarkeunna tuh. Urang geuna ka urangna. Nah, si mah bisa gitu ayo mah tuh. Kumaha ya tuh, kan mau mana? Nya arek mah. Kalau saya supaya diajar mah. Kalau dia ajar mana mah? Supaya. Aing mah. Ya aku ngajarkeunna jiga nu hayang nu baledog, nu gede amal. Nya apa yang dilalap-lalapna balong gitu. Assalamualaikum, Bi. Assalamualaikum, Bi. Neng. Aduh, Bibi, di mana? Suka masa? Di mana? Suka mana? Oh, dia apa bari curhat? Curhat wae neng mah. Ya setewi. Iya tuh curhatnya di taman. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Iya deh. Dah, sampurasun. Rampes. Kaman nawe mana kayak kuling kayak Aya wae kan. Sager. Alhamdulillah. Hayang kamari-kamari teh ieu euy. Naon teh? Diajar maca Usaha. ke si Asber. Asber. Heeh. Oh. Aing mah teu ngeunah aing diajarkeun ge. Aha. Amak-amakan wae ngajarkeunna jiga nu hayang di baledog. Kamu kan? Heeh. Manehna meureun teu nurut. Eta ge nurut kan. Geus sentak kitu, ngajarkeunna ge jiga nu hayang di kieu wae. Bae sabar da ngaran diajar mah kudu kitu. Asa yang bisa mah. Aing hayang lalap-lalap sirahna. Heeh. Heeh. Tang, aing kamari beneran panggil jeung si Neng. Si Neng teh nitip salam euy ka maneh. Bogoheun jiga nama. Kamari ge urang panggil jeung si Neng. Masa urang katanya si Euis? Si Neng teh ngajak ngobrol jeung urang. Urang teh kabur sabet si Neng Malika kenca teh urang teh. Nah, kamari maneh ada kenal katen si Euis? Kan nanya jawaban teh keur maneh. Kan maneh omat-omatan ka urang. Tah lamun taun kamari langsung diterima maneh teh. Bener ngomong teh. Bener. Kamari ku sabab aya si Neng jadi tertulus. Teu ngawadul. Teu bener aing mah. Kades yang ngawadul ka urang. Bener urang mah. Beraku uang rek ngawadul ka maneh. Eueuh ti dituna urang mah ngawadul ka babaturan. Beda curhat naon neng? Eta gerak kamari si Atatang teu kasebeleun si Abi. Nah aku mah kitu neng. Eta keur ngobrol ditinggalkeun gerak. Si mah euy. Eta ompong kumpul ucing. Oh tadi aya si cemong ucing adinya. Paingan baseuh. Bae we atuh. Dan mana da guna di dinya rek balik. Ka mana mah?
Eta rek nanyakeun ka Bana rongsokan rek ngajual rongsokan lumayan itu Aing karek ka dieu atuh. Wah tuh kalem daguan-daguan tuh di dieu. Embung jenuh kajian balik ya. Mana yang mau coba tuh isu ka dieu heuh. Ayo tuh, Ayo barang. sok mana ya. Ditinggalkan kumaha. Eta gerabi sahabat abi malika kenca pas diliuk deui ge. Weuh geura. Asa gendong si abi. Jadi patuangan mereneng hoyong ka jamban jadi lumpat. Nya duka tuh bi. Bibi abi heula poe bade ngawartoskeun ka bibi. Ngawartoskeun naon? Eta sia ada yang ngagandukeun baso dina pantona bibi. Baso. Pan baso mati tatang. Manya tatang ngabohong ka abi. Nah abi ngapulang. Nya pas ari teh bibi teh menak baso dina panto. Sigan teh si Obed. Sanes bi eta teh si ada nengnya ninggal pisan basa nganterkeunana. Bogoheun meureun bi ka bibi. Kamari ge geuning nitip salam. Ayo ka bumi heula. Moal naon sih teteh? Moal hayu bi. Geus di mana, Neng? Biasa we amang si bibi. Ari teteh di ka mana? Mau ke mana-mana, pada ke pengker teteh mah. Jik ning antasan heula di luar, teteh ke pengker heula sakedap. Guys, Bek na. ada mau tanya tuh Neng? Wah, guys, kat nyusul kangen ya Kak. Kangen naon urang makin ulin si Neng. Kangen mah kangen abi apa? Abi aplikasi Neng ya. Masih ada orang mau ulin ke si Neng. Bohong. Paling ya kangen ya Kak. Wah, enggak mana mah pede wae. Neng ngasih ke ini ya. Iya, pede mah. Saya kali dia. Teteh. Aya naon, Neng? Teh itu si Asper yang si Biois. Nu bener, Neng. Nya ante, abi ge ka dieu titah ngadamel cai. Abi teh bebeja we ka teteh. Si borokokok ke kapok yang semek deui kitu. Awas ya. Yang tulikeun apa poe? Urang sampeurkeun ku teteh. Aya naon Neng ngomong ka dia. Biasa dewasa. Kangen ya. Kangen weh, teu sieun ku Cai Edo. Nyonte atuh. Wana kamus nah, biasin ku Cai Edo mah. Waduh, maneh mah hari teh di jiwir geuning Cai Edo. Atuh hari teh mangelehannya anak. Isin atau ya Neng piraku ngalaman ka istri. Waduh lah, susis mah susis we. Aslina mata kitu oge. Ngelehan sugan we di jina nyandung. Hayang nyandung, saha awewena beut ku Cai Edo ge sieun. Pan Neng anu kaduana jadi mah mudaan. Teu sudi teuing. Nah Neng mah age bakal adil atuh. Ngimpi maneh mah hayang nyandung, sakitu ku Cai Edo di Smackdown wae. Sur saha semakin wae eta mah hoak aslina. Teu harayang teuing jadi istri nu kadua. Nah tuh Neng age bakal adil. Awas ya, kapanggih di smackdown deui. Wis, kemana si Asber? Nah, ceu bieu teh ka itu. Wis, ngomong naon bi si Asber? Nya ceu bieu teh ngaheurean abi, ngajarkeun teh yang nyandung. Si borokokok kurang naon nya euceuk. Sakitu servis euceuk geunaheun kieu. Awas ya ku aing mau borokokok.
Awas ya kapan itu aing takol ku kayaknya. Ah. Ah. Kemana ya si berkokok tadi tenan teh eueuh. Aku nak kurung mah gitu. Oh, itu si Edo nih. Ya betul. Panggil. Kemana nya si berkokok teh eueuh tuh teangan teh. Haci. Alah, nah Esra nu bersin. Bener nyumput si berkokok teh. Si berkokok sih kakak nyumput. Ama. Naonan mana yang nyumput di dia? Sana nyumput mah. Mah eta keur milarian jangkrik. Waduh, sama jangkrik yang naon, bukan manuk yang henteu. Panjang si Acang mah jang manuk itu cangkulileng. Cing balik ngomong teh lain cangkurileng beneran. Nya eta maksud teh, pan mah terus nyebut Ah, loba alasan hayu sih urangnya nyaho bingung harian si euy sama nih. Ah, teu ngaruh ya nah ya. Bi, kabar sih teh? Dia kapan kerja bisa si Asber? Oh, saya nya. Ya neng. Ngomong naon bi mana kasih euis? Oh, mana teu nyaosna naon? Cenah bi mana cek si euis hayang nyandung. Oh, sausaha mah. Cek jurig. Ya cek si euis atuh. Anta yang teu nyaos kitu. Nah kurang naon urang. Mana betah yang nyandung? Teu mah. Teu kirang naon mah. Nah kurang servis ti urang. Teu. Rek bae mana rek nyandung mah. Ku urang diizinan asal aya syaratna. Naon mah syaratna? Urang daek di madu ku maneh. Asal maneh daek diracun ku urang. Neng bade naros. Bade naros naon teh? Ari basa leres ti Nya leres nah gitu. Senah sahur si Neng mati si dai. Leres eta mah ti abi baso mah. Lamun leres eta baso ti cik sabara bungkus basona. 2 bungkus teh. Ari basona aya ladaan teu. Aya teh lada mah dipisah. Tapi leres deui, cobaan sakali deui tarus penasaran. Aya sabiji baso ageunga tina sabungkus sareng baso alitna. Duh. Hese ieu mah euy. Jawab Bas, sugan bener deui. Baso ageungna hiji, baso alitna 3 tinu sabungkusna. Yakin? Yakin atuh kan abi nu meserna oge. Salah Salah Baso ageungna aya 2, baso alitna aya 5. Nya da abi mah hilap deui teh, da asa teu diemut-emut ku abi mah. Berarti sanes anu ngirimna. Nya anti abi teh baso mah. Gini biasa lah. Nya da abi hilap deui atuh, teu diemut-emut. Kade bohong. Nya ante ti abi teu percaya mah belah dada abi. Angger. Duh kumaha tuh abi ngabuktikeunana supaya teteh percaya eta baso ti abi. Terus biasa tong dibahas. Nyantos atuh tong dibahas wae da ka dieu teh sanes bade ngabahas baso. Kan bade naroskeun jawaban teh ya. Nya abi teh bade nyeres ka sabeuna teh seneng teh bogo ka Jadi abi teh bingung.
Ya orang susurubutan bogohan teh. Meni pede, can oge ditarima. Tuh hari kitu mah teteh nolak abi. Nya abi teh bingung ku Neng. Masih juga jeung lalaki teh Terus buka kabogoh teh gitu. Si kenang tempo. Nah itu juga si Tatang jeung si Eus. Ongko kaing bebejar ngajual rongsokan. Aing jadi curiga, intip ah. Duh, aya si ada ini. Power si Eus salah ngomong. Buru-buru balik ah. Ai si Asber, kabeneran ya, papanas Nya aku Neng ditarima. Tang. Ya iya nu ngaranna babaturan teh, heh? Mana kera Ongko rek ngajual rongsokan sia teh. heula ulah salah paham heula. Salah paham naon aing bieu geus ngadenge kabehanana. Mana geus apal naon? Kade salah paham. Urang geus apal sagalana bieu. Sagalana naon maneh dai? Mana jadian si Eus? Salah paham maneh mah. Ada celi aing teh tetorek atuh. Jadi iya nu ngaranna babaturan teh. Nyiap teh kenca. Dihareupeun kos nu heueuh ka aing teh heueuh. Jiga nu Maneh mah salah paham wae ka urang teh. dihareupeun amis. Aya tukangeun pahit pahang. Aduh, itu si Adain apa sih si Tatangnya? Enggak sah sia malen babaturan aing deui ya. Salah paham maneh mah deui. Kecewa aing mah. Nah si ada yang ambek-ambekan. Ini jadi kieu teh, abi mah jujur we. Eta surat teh kanggo teteh ti si Aday. Naon? Nya surat eta teh ti si Aday teh. Tega, akhirnya teh babaturan. Nya sanes tega ada kumaha atuh si Aday bogoh ka teteh, puguning abi ge bogoh. Berarti basoknya sanes ti Aanya. Nya jujur we sanes ti abi ti si Aday eta teh. Oh, meureun suratna dibohongan ku si Tatang. Paingan kamari si eta yang belajar maca ka urang. Tapi alus ketang. Pemain jadi istri terjadi. Ternyata Ate teh beda jauh jeung si Asber, loba ngabohong. Nya terpaksa teh. Untung can ditarima, Neng benci ka Aa. Ka mana teh? Teh tuh. Kan basana lah atuh ka mana? Geus lah, teu ngaganggu deui abi. Kok si istri binari masih Tatang. Tapi dia jadi untung can ditarima. Oh, memanas urang merenya. Kadung aing bohongan si Aday. Tungtung ayeuna jeung si Aday jadi renggang. Puguning si Eus jadi ngewak ka urang, jadian henteu ah. Nah mundur. Percuma maju geneng, disiap dikenca ku babaturan.